Kuring salila tiktokan bisa nambah kenalan jeung babaturan untuk gigi ka bisa jeung keahlian aya anu lalaguan aya anu bobodoran aya anu dadalangan nu akhirna raket jadi duduluran itu oge salila kuring tiktokan rupa-rupa jalma loba kamonesan rupa-rupa karakter kepribadian aya anu nyanyi bae aya anu moyeng bae aya nu malohok bae aya oge nu ngadon lalajo bae dulur kuring anu katelah si paman kabisa nahayo wae ngaimpropan lalaguan anu ngeunah jadi sumbang ngadon sakahayang bae ngadon sangeunana bae ngadon saheuaina bae nu akhirna musik jadi hare-hare aya deui nu neulah Ratu Arimbi salila komal asa can pernah nyanyi surah seri bari ngagayan kowaci saukur ngenyo bae saukur lalajo bae saukur request bae mineng nama saukur gegeroh bae aya oge Haji Bontot kan orok-orokan bae Abah Iwong Komet jeung Api Ahep Haji Asda bin Mira jeung nu lainna sakabehna sadulur sageti Sunda pengalaman kuring salila tiktokan bisa nambah kenalan jeung babaturan untuk jika bisa jeung keahlian aya anu lalaguan aya anu bobodoran aya anu dadalangan nu akhirna raket jadi duduluran itu oge salila kuring tiktokan rupa-rupa jalma loba kamonesan rupa-rupa karakter kepribadian aya anu nyanyi bae aya anu moyeng bae aya nu molohok bae aya oge nu ngadon lalajo bae kuring anu katelah si paman kabisa nahayo wae ngaimpropan lalaguan anu ngeunah jadi sumbang ngadon sakahayang bae ngadon sangeunana bae ngadon saheuaina bae nu akhirna musik jadi hare-hare aya deui nu neulah Ratu Arimbi salila komal asa kan pernah nyanyi surah seri bari ngagayan kowaci kan saukur ngenyo bae saukur lalajo bae saukur request bae mineng nama saukur gegeroh bae aya oge Haji Bontot kan orok-orokan bae
Bah Iwong Komet Jejen Abi Aep Haji Asda Bimira jeung nu lainna sakabehna sadulur sageti Sunda.